anu ieu simkuring insyaallah bade ngadares hukum-hukum anu aya perkalianana sinareng iddah. Nyaeta iddah jeung ngajelaskeun warna-warnana istri anu iddah. Naon cenah ogenan ari iddah teh upami cek lugot atanapi cek asal bahasa nyaeta al ismu mini tadda. Cek asal bahasa mah iddah teh adalah isim atanapi nami kenging nyandak tina lapad i'tadda anu hartosna menghitung. Janten setiap menghitung itu adalah namina teh iddah. Ngitung naon weh, ngitung kancing, ngitung duit, dan ngitung-ngitung yang lain. Janten setiap utang itung eta teh namina teh naon? Iddah. Ngeun iddahna cek lugot sanes cek fikih. Iddah cek asal bahasa sanes iddah cek istilah ahli fikih. Ari iddah cek istilah ahli fikih naon? Nu disebat iddah cek istilah ahli fikih nyaeta tarobbusul mar'ati ngadagona awewe. Jadi anu iddah mah awewe sanes saha? Sanes lalaki. Ibu-ibu nu sok iddah mah lalaki matara. Tarobbusul mar'ati iddah teh ngadagoanana awewe muddatan kana hiji waktu yu'rafu piha baro'atu rohmiha anu mana dina eta waktu teh bisa dikanyahokeun apakah rahimna eta si awewe teh bersih alias teu aya hamil. Da anu sok hamil mah istri. Maka anu digelarkeun iddah adalah istri sanes naon? Sanes pameget. Jadi iddah teh naon cenah? Si istri ngantosan bersih rahimna, bisi rahimna teh aya janinan, bisi rahimna teh aya eusian janin. Jadi kedah iddah. Naon gunana iddah teh? Gunana iddah teh nyaeta sianatan lil ansab. Nu hartosna gunana iddah teh adalah ngajaga nasab, ngajaga rundayan, ngajaga keturunan supaya henteu pacampur. Itu naon? Iddah. Kunaon bae iddah teh istri teh ngantosan bersih rahim teh
hiji biakroin ku sucian, ku tilu sucian biasa namanya tilu kali suci tina haid. Dua ao ashurin ngantosan atanapi iddah teh ku bulan teges nama 4 bulan 10 poe. Nu katilu iddahna teh biwadil hamli ku ngalahirkeun. Sok wihan deui naon iddah teh cenah ngantosanana hiji istri besina bersih rahim. Kunaon ngantosanana hiji aya anu kutilu kali sucian haid, nu kadua aya anu ku 4 bulan 10 poe ngantosanana teh, nu katilu aya anu ku ngalahirkeun. Janten upami aya istri masih keneh masa idah ulah wakakawin eta teh. Dan naon masih keneh aya dina masa tungguan heula sina bersih rahimna. Lamun istri can beak idahna kalah kageus kawin deui misalna teh, eta teh dikhawatirkeun terjadi pacampur dina nasab, dina ketudina rundayan. Matak istri teh kedah naon heula iddah heula. Aya kajantenan cenah ogenan can beak iddah kalah kanaon geus nikah. Matak cenah sok pangajelaskeun, insyaallah cek abdi teh bade dijelaskeun ngeun bade mutolaah heula, bade ngilikan heula can ge beak iddah geus naon geus kawin eta si istri teh. Aya kajantenan kitu sing horeng teh da terang cenah, aduh sugan teh terang gitu. Duka tarang ngaos, duka teu aya waktos pikeun ngaos, wallahu alam bisawab kitu tah. Teterang nama. Eta cenah diengke-engke mah bisi teu pararuguh mending keneh engal-engal. Tah wayahna teu tiasa engal-engal ari masih keneh naon mah masa idah mah. Marilah kita lanjutkan pengajian ini. Ibu-ibunya, ayeuna aya iddah, aya mu'tadah. Naon cenah? Aya iddah, aya mu'tadah. Ari iddah mah pekerjaanana menungguna. Lamun mu'tadah mah si pelaku na si istri anu ngalaksanakeun iddah. Semacam aya korupsi, aya koruptor. Ari korupsi mah pagaweanana maling duit, maling naon we, maling duit, maling waktu. Ari koruptor mah jelema na anu ngalakonan korupsi. Tah dina ieu ge aya iddah mah pekerjaanana menunggu waktu. Aya deui mu'tadah. Ari mu'tadah mah si istri anu naon anu ngalakonan iddah, anu menunggu. Nah, ibu-ibu semua yang ada di sini, mu'tadah alias istri anu ngalaksanakeun iddah kabagi 2 bagian. Kedah uninga sabaraha bagian cenah? Saha nu 2 bagian teh? Istri anu alias si mu'tadah teh kabagi 2 bagian. Mana cenah ogenan pagojali anu 2 bagian eta teh? Nu kahiji mutawafa anha jaujuha, yang artinya nu kahiji
istri anu idah ku pedah carogena maot ngaranna teh iddah wafat. Naon cenah nu kahiji? Istri anu idah ku pedah carogena ngaranna teh iddah wafat. Carogena maut. Maka eta si istri anu ditinggalkeun ku carogena aya masa naon? Masa iddah. Nami teh masa idah eta si istri teh idah wafat. Tos. Hiji aya naon cenah? Idah ku pedah carogena maot. Aya sabaraha hiji tadi teh? Dua. Abdi ditulis lamun teu ditulis heula mah lieur neneanganna kitab teh. Nu kadua aya idah si istri anu goer mutawafa anha jaujuha, yang artinya si istri ngalaksanakeun idah tapi lain pedah maot salakina nya. Pedah naon atuh? Pedah ditalak kusaha? Kusalakina anger aya idah. Anger aya idah. Ngaranna teh bahasa Arabna teh iddah goer mutawafa anha jaujuha cenah. Sok ayeuna uwihan deui naon nu kahiji teh istri anu idah teh? Istri anu idah ku pedah maot carota. Istri anu ku pedah maot carogena idahna teh kabagi dua bagian deui. Istri anu maot carogena idahna teh kabagi dua bagian deui. Mana? Nu kahiji istri anu maot carogena bari eta si istri teh hamil. Terang hamil. Nah insya Allah ngeralaman ibu-ibu mah hamilnya. Hamil teh bahasa Arab artinya hamil teh mamawa. Sabab istri anu hamil mah dibabawa we budak teh dina naon? Dina jero beuteung. Tah di mana-mana aya istri nuju naon? Nuju hamil. Aripek teh eta si istri teh carogena maka iddahna eta si istri anu hamil anu carogena maot iddahna teh ku ngalahirkeun. Lamun tos brol weh ngalahirkeun seep weh naonana teh iddahna teh bisa kawin deui ke lalaki nu lain gitu. Kartos ya kusadayana. Sok sanajan hamilna kemar, terang kembar dua. Tah upami hamilna kemar maka kedah ngalahirkeun dua nana. Kedah naon cenah? Ngalahirkeun dua bisi. Ieu mah aya anu hamil dina jero patuanganna teh dua janinna teh, tapi ngalahirkeunana teu bareng bisi kitu tah. Pek teh carogena eta si ibu hamil teh maot. Pek ngalahirkeun karek hiji can beak idah eta teh. Da kudu dua, geus mutos dua lahirna namanya seep naon? Iddah. Kecuali lahirna anu istri hamil dua teh kitunya antara lahir anu kahiji jeung lahir anu kadua teh leuwih 36 bulan. Misalna kieu misalna ieu mah cek dokter teh di USG teh aya dua ibu teh ieu teh janin teh
di USG teh nya cek paraji aya 2 ari pek teh maot carogena eta si bumil teh si ibu hamil teh maot berarti idahna teh kudu ngalahirkeun heula pek teh ngalahirkeunana teh hiji nu hiji deui mah acan naon acan lahir alah lila ieu teh wayahna antosan tah lamun can bijil wae leuwih 3 bulan seep idahna najan can bijil-bijil wae nu hiji deui gitu lila-lila teuing nu nguan atuh bisi ya umah naon cenah ai nu teh istri anu naon anu hamil carogena maot iddahna eta si istri kunaon ku ngalahirkeun nu kadua masih keneh pembagian tina naon ieu teh nu kadua teh pembagian ti istri anu carogena maot nu kadua mah si istri anu carogena maot teh hailan ai tadi mah hamilan ari ayeuna mah si istri teh naon hailan terang hailan teh dina patuangan eta istri teu aya hamil teu aya janin namina teh hailan bukan ibu hamil eta si istri teh ari pek teh carogena naon maot maka iddahna eta si istri anu teu hamil welahnya anu ditinggalkeun maot carogena iddahna teh 4 bulan 10 nah gitu selama 4 bulan 10 poe tos ditinggalkeun maot kuno janten caroge da teu hamil teh ya tong waka aya anu nikah si lalaki na sami kudu ngarti lamun teh mah wah rana euy cek lalaki teh namahan randa teh cenah cek lalaki duda teh itung sami ku lalaki anu rek naon arek naon ngaranna teh arek ngawin ka eta si istri anu ditinggalkeun carogena teh itung maotna teh salakina teh tanggal sekian berarti 4 bulan 10 poe na teh beakna teh tanggal sekian itung gitu tah tos beres 4 bulan 10 poe neme tiasa eta si lalaki ngalamar ka eta istri anu tos maot carogena 4 bulan 10 poe yang lalu naon pangna anu teu hamil mah ibu-ibu bapak-bapak ngadago nate lamun maot carogena teh 4 bulan 10 poe sabab dina waktu 4 bulan teh eta teh kan waktu lamun tos 4 bulan mah si janin teh diberi nyawa nya lamun hamil 4 sasi si janin teh dinaon dipasihan nyawa lamun janin tos dipasihan nyawa biasana sok katawis ku ibu nu hamil teh alah usik cenah ditambahan we 10 poe supaya lebih jelas apakah hamil atau henteu tah kitu cenahnya janten naon cenah anu maot carogena heg eta si istri teh teu hamil idahna teh naon cenah 4 bulan 10 poe
Lanjut ibu lanjut. Oh, nu kadua bagian anu kadua naon bu istri nu idah teh? Bagian anu kadua na naon? Wihan deui istri anu idah teh kabagi dua hiji istri anu idah pedah naon? Pedah naon nu kahiji? Carogena maot. Ta ayeuna istri anu idah nu kadua pedah naon? Lain maot carogena nu kadua mah ku pedah ditalak contona teh atawa lain masing sanes ditalak ogen ku pedah nikahna batal. Gambaran kieu nikah batal teh si istri jeung eta si pameget teh nikah Ari bareto mah teu apal sugan teh lain sasusu. Ari pek teh geus kawin geus lila malahan mah. Aya anu ngawartosan bahwa si eta suami istri teh sasusu, batal eta teh pernikahanna teh. Henteu cerai, batal we pasah. Itu eta teh upami tos yakin bahwa eta si suami istri teh sasusu aya saksina misalna teh tuh nu nyaksianana oge si ki anu da geus kolot meureun saksina teh da eta teh keur budak keneh baheula mah sasusu pek teh yakin wayahna pasah batal nawanana pernikahan nana tasami eta ogen si istri anu batal pernikahan anak kitu sami eta teh upami bade nikah kanu kalalaki lain teh kudu naon heula kudu iddah heula. Intina mah lamun terjadi perpisahan cerai hidup lamun dina kakak geuningan aya cerai mati ai cerai mati mah eta teh mutawafa anha jaujuha. Aya deui naon cerai hidup ai cerai hidup mah pisah eta si caroge jeung istrina teh tapi si carogena hirup keneh. Nah ibu-ibu semua yang ada di sini istri anu naon anu berpisah sareng carogena tapi carogena teh teu maot pisah weh ditalak atawa dipasah batal pernikahanana sami eta si istri anu idah eta teh sami kabagi sabaraha bagian kabagi dua bagian hiji aya anu hamil anger nu kadua aya anu henteu hamil gampil. Lamun eta si istri pisah sareng carogena lain maot lah bahasana teh pisah we nya eta teh si istri teh pisah sareng carogena tapi nuju hamil maka idahna teh eta si istri seepna teh upami naon ngalahirkeun. Tos ngalahirkeun mah bisa we eta si istri teh naon nikah kalalaki nu lain gitu tah. Nu kadua istri anu pisah ti carogena naon cenah pisah ti carogena tapi teu naon teu hamil maka maka bagi dua bagian. Kadenya ari istri anu carogena pisah tapi teu maot bari eta si istri teh teu hamil maka iddahna teh kabagi dua bagian anu si lalakina hirup keneh mah mana
hiji si istri teh aya anu tara head. Eta teh si istri teh naon? Tos teu head atawa tara head masing ari tos teu head mah tadi na osok naon? Osok head tuluy naon namina teh? Teu head deui kitu geus saak kitu tanya. Aya deui bener-bener si istri teh tara naon? Tara head. Tah di mana-mana aya istri tos teu head, tos teu head atawa tara head we si eta mah heg pisah jeung carogena. Hirup keneh carogena teh. Maka idahna eta si istri teh 3 bulan. Ibu teh tos kolot da keur ngora keneh mah osok head nya. Ari pek teh geus kolot geus tara head cerai jeung salaki teh. Tah ibu teh idahna da tara head 3 bulan eta teh tisaprak cerai teh. Kapan mau maot mah tadi. Nu maot mah nya anu maot mah mutlak. Carogena maot mah mutlak pokona mah idahna teh 4 bulan 10 poe. Rek sok head atawa teu head gitu eta teh. Ari teu hamil mah kitu tah bentenna teh biri jelas. Da abi ge poho deui ieu para eta we keur ngaji di kitu di pondok inget teh. Ya punya istri carogena mah maot heg teu hamil. Mutlak we carogena maot heg teu hamil idahna teh 4 bulan 10 poe. Ai carogena maot bari eta si istri teh teu hamil mah. Tah nu kadua mah si istri teu hamil nya. Teu hamil eta si istri teh teu keur hamil. Carogena pisah. Maka lamun eta si istri pisah jeung carogena lain maot berarti pisah mah nya bahasa pisah di dieu mah. Pisah jeung carogena heg teu hamil kabagi 2 bagian idahna teh. Hiji lamun tos tara head idahna 3 bulan. Carogena hirup keneh mah pisahna teh. Nu kadua lamun osok head keneh eta si istri anu naon teh dicere ku carogena teh sok head keneh idahna teh 3 kali sucian. Itu bedana teh. Salah sata kuruin cek dina Al-Qur'an. Ieu teh cek dina Qur'an bu abi teh ngobrol teh. Ngeun abdi teu katalar ayat Al-Qur'ana. Sok aya nama urang tes. Nah, itu tanya. Lamun kajawab entos we ek nginum abi mah. Istri tara head ieu tah si istri teh. Carogena maot kumaha idahna? Hah? Istri naon tadi teh teu head tara head atawa kudu dibulak-balik oge ngarah ngarti istri tara head atawa tos teu head
nya caroge na maot sabaraha idahna 4 bulan 10 poe gitu. Duh hadiahan abina ya teh mun boga duit marek dibere hadiah ya teh ngacung gitu cung. Teras. Ayeuna pertanyaan nu kadua. Istri teh sok head. Sok naon cenah? Sok head. Cerai jeung carogena sabaraha idahna? 3 bulan. 3 kali sucian. Lamun nyebutkeun sok head berarti teu hamil gitu. Tah kitu we lah alhamdulillah hartos ku sadaya ya. Alhamdulillah. Oh perkaros anu hamil mah da babari. Tinggal ku ngalahirkeun gitu. Nu hamil mah. Kecuali ketang tapi teu kitu, Bu. Kecuali si istri teh hamilna teh ladang jinah. Naon cenah? Hamilna teh eta si istri teh ladang naon? Maka idah anu direken teh sanes ngalahirkeun, Bu. Sanes naon cenah? Sanes ngalahir. Contoh kieu we. Eta si awewe teh hamil ladang naon? Ladang jinah. Hamil ladang jinah. Ari pek teh eta si awewe nu hamil ladang jinah teh cerai jeung salakina teh. Berarti lain nu ngahamilanan ada menyajinah jeung salaki gitu tah. Cerai jeung salakina teh idahna teh 3 sucian misalna teh. Nya. Maka kan cerai nya jeung salakina nu diitung teh 3 sucian lain ngalahirkeun eta teh. Ai hamilna ladang jinah mah kieu idahna tos seep 3 sucian teh tos beres tapi hamil keneh bisa kawin cenah. Najan naon keneh hamil keneh. Naon margina sabab hamil ladang jinah mah cenah lahu mata lahu teu dihormat cenah ku sara cenah. Kulantaran hamil ladang da aya coretna bi mah. Kulantaran hamil ladang jinah teh teu dihormat ku sara maka teu bisa dipake ngitung idah. Gitu. Di anon seandainya idah eta si awewe nu hamil ladang jinah teh tos seep lain ku ngalahirkeun kan idahna teh. Hamil keneh ogen beak we idahna teh. Lamun hamilna ladang naon? Jinah. Tah kitu hukum ieu mah upami nuturkeun hukum fikih tapi da ulah kieu cek fikih ge bisa tapi kesopanan teu dilaksanakeun tak ulah sampai kitu deui ibu nya. Ulah kena cek hukum fikih bisa ari kasopanan ditinggalkeun ulah kuduna teh cek hukum fikih bisa kasopanan oge dilaksanakeun cek abi mah lain cek abi cek aturan we gitu. Model kieu lalaki mah lamun rek nyanung teh teu kudu aya izin ti pamajikanana teh. Cek hukum agama eta teh si lalaki teh gaduh istri nya kawin deui jeung awewe nu lain teu bebeja doraka moal da geus diizinan ku naon ku agama ngeun pedah teu make adab
tak kitu hungkul gitu. Jadi hukum fikih kudu make hukum naon kasopanan ngarah naon ngarah henteu cekcok ngarah betah gitu. Katos ku sadayana kitu janten ulah naon ulah sampai terjadi percekcokan lah gitu ya. Punten, kumaha sopanina anu hamil gitu. Itu tetanika ditikakeun itu eta tadina itu. Oh. Da ari cek tadi ogen anu idah teh anu tadi nagaduh naon caroge nya mohon berarti upami aya istri hamil can gaduh caroge bisa nikah najan hamil kene oh ngan sanes budakna walaupun kawin jeung anu ngahamilanana lain budakna cek hukum agama mah eta si awewe teh hamil tanpa ikatan pernikahan pek teh si lalakina teh tanggung jawabkeun cenah urang dikawin ku abi dikawin we cek hukum agama mah lain budak si lalaki eta walaupun cek biologis mah budakna kulantaran cek hukum agama mah lain naon budakna da hamilna tanpa ikatan pernikahan maka di mana eta si lalaki teh si bapana atunya si bapana anu teu sah kita tadi sebut bapak cek agama maot teu bisa nampa waris cek hukum agama mah eta si budak teh teu bisa ngawalian deui lamun awewe budakna eta teh boga budak ladang jinah lain di luar ikatan pernikahan awewe budakna teh dikawin we si emakna teh ku anu ngahamilanana hek gede budakna teh teu bisa jadi wali eta si bapakna teh si bapa nu ngahamilanana teh itu cek hukum agama wayahna we da ari hukum agama mah ta'abudi lain ta'akuli naon ta'abudi teh unsur ibadah rek kaharti ku akal atawa teu kaharti ku naon ku akal wayahna we kitu cenah ogenan tah mudah-mudahan urang sadayana sabada nguping ieu naon pertelaan nya kitu deui sim abdi anu nyarioskeunana anu ngabahasna sing ditebihkeun tina perbuatan-perbuatan anu mana eta perbuatan teh dilarang ku agama amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tidak bisa dipungkiri ibu-ibu bapak-bapak katanya bapak-bapak mah tidak bisa dipungkiri kita ini sebagai manusia mencek bahasa Indonesia kita ini sebagai yang diberi akal dan hawa nafsu naon margi manusia mah moal berkembang biak lamun hawa nafsu na eueuh insyaallah moal berkembang biak lalaki mung meureun ka awewe mung ka lalaki lamun eueuh nafsu mah meureun moal aranakan berarti boleh orang ngalajur nafsu boleh tetapi harus ada di dalam batasan-batasan agama lamun iman orang hanap keneh mah iman orang hanap keneh sok orang teh ngagugu nafsu tapi ulah ngalanggar aturan agama
eta anu imana hanap. Ari anu imana luhur mah moal aya istilah hayang ngagugu nafsu. Anu imana luhur mah lamun kawin teh nyieun budak memang aya ngagugu nafsu, tapi gegedekna adalah ngalaksanakeun parentah agama. Tah kitu panginten ti pusat mah mung sakitu. Hapunten tina kalepatan sinareng kakirangan kalangkunganana. Wabillahil hidayatu wat taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.